Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng ibu pun lani Resmiati. Dina danget ieu ibu bade medar materi rumpaka kawih. Tujuan pembelajaran materi rumpaka kawih nyaeta maham eusi rumpaka kawih sareng nyusun para prase rumpaka kawih. Urang ngawitan wae kana materi eusi perkara kawih. Kawih di dieu aya 3 bagian pedaran nyaeta aya nu medar adegan lahir, adegan batin sareng para prase rumpaka kawih. Dina adegan lahir unsur fisik rumpaka kawih disawang tina wangunna. Teras dina adegan batin disawang tina teu katembong langsung tapi kudu diteuleuman atawa dirasakeun. Teras para prase rumpaka kawih. Rumpaka kawih anu ditepikeun dina wangun karangan carita. Saterasna di dieu aya bebagian kawih. Kawih teh jadi bagian tina kabeungharan seni Sunda. Dina ilmu musik Sunda antarana kawih jeung tembang teh dibedakeun. Dina kawih mah aya birama, wiletan jeung ketukan tempo. Waktu dihaleangkeun kawih mah kauger ku aturan birama jeung ketukan. Sedengkeun tembang mah henteu kauger ku wiletan jeung ketukan. Teras kawih kaayeuna-keun modern atawa modern geus dijelaskeun geus jelas nu nyanggina. Pedaran dilu mangrupa wangunan naon? Nah ieu. Kawih kaayeuna-keun atau modern geus jelas nu nyanggina. Tah ieu teh mangrupa wangunan tina struktur kawih ya. Kawih kawihan jeung tembang. Penjelasanana dina rumpaka kawih, kakawihan jeung tembang mibanda ajen sastra umumna ditulis dina wangun puisi sisindiran atau puisi bebas. Ku kituna rumpaka kawih, kakawihan atawa jeung tembang teh mibanda unsur puisi. Upamana wae diwangun ku bait pada jajaran padalisan, purwakanti gaya basa jeung kekecapan diksi anu dipake pinilih pisan. Kitu deui bisa dipaluruh naon temana, kumaha nadana, manatna jeung naon anu dicaritakeunana. Ya. Teras saterasna tema dina kawih atau gagasan pokok anu rek ditepikeun ku nu ngarang rumpaka kawih kanu maca. Tah ieu tema teh aya rupa-rupa, aya tema keagamaan, tema kemanusiaan, cinta, kalemah cai jeung saterusna. Teras aya nada jeung suasana. Nada teh mangrupa sikeun pangarang kanu maca. Tina sikeun pangarang ngabalokakeun ayana suasana kanu maca, ya. Suasana sedih, suasana gembira. Teras rasa teh ngajiwan eusi kawih. Rasa dina kawih kapanggih sabada dihaleuangkeun ngareunah henteuna kawih teh apan karasana sabada dihaleuangkeun. Teras amanat teh pesan pangarang anu karasa ku nu maca atawa ngaregepkeun kawih. Tapi najan kitu amanah dina kawih ditangtukeun teh kumantung ku nu macana. Teras kaasup struktur naon rumpaka kawih teh? Tah di dieu aya sababaraha hiji. Nu kahiji aya sinatria, danalaga, bela bangsa jeung nagara dibareng jeung tekad berjuang keur lemah cai. Teras di dieu slide saterasna aya naon wae wangsal tina sindiran. Nah mung sakitu pedaran ngeunaan kawih ieu, mudah-mudahan kaanggo ku hidup sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.